Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Langkung dipayung urang sami-sami panjatkeun puji sinareun syukur ka Gusti Allah Subhanahu wa taala anu kasmasihan kesehatan sareng kesempatan dasa kumpul dina tempat ieu. Shalawat sinarieun sareng urang sami-sami curangkeun ka junjunan alam habibina wa nabiyina Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu guru anu dipika hormat sareng rerencangan anu dipika cinta dina dinten ayeuna simkuring bade ngabahas tentang pengaruh tawuran di kalangan remaja. Tawuran di kalangan remaja ageun pisan pangarahna pikeun kamajuan generasi bangsa Indonesia. Tawuran merupakeun ciri khas anu dilakukeun ku lalaki anu hoyong mamerkeun kekuatan anu ditulawogana. Jalma anu sok tawuran pasti hal anu negatif ajeun kukulan jeung motor ngagunakeun benda-benda seukeut jeung minuman anu ngandung alkohol. Tawuran oge anu miboga pangaruh karugian anu cukup gede, contohna jadi korban dina waktu tawuran ngarugikeun batur, oge ngarugikeun diri sorangan seperti ngarusak awak atanapi bawaret, jeung bakal ngarusak ingarahan diri sorangan, keluarga jeung sakola tempat murid eta diajar. Sawios contoh kasus tawuran anu geus kajadian dilakukeun ku barudak SMA nyaeta mawa senjata seukeut anu tempatna di sekitar Jalan Mustika Sari, Kota Bekasi, Jawa Barat. Salah sahiji remaja jadi korban dina eta tawuran anu inisialna RP jeung korban anu sejenna ngan saukur barare dina kejadian tawuran kejadian bener. Salah satu contoh kasus tawuran anu geus kajadian dilakukeun ku barudak SMA nyaeta mawa senjata seukeut anu tempat di sekitar Jalan Mustika, Kota Bekasi, Jawa Barat. Salah sahijina jadi korban dina eta tawuran anu inisial RP jeung korban anu sejenna ngan saukur barare dina kejadian tawuran Kapolsek Bekasi Kompos kali nerangkeun kejadian tawuran eta lumangsung poe Senen jam 10 dina peuting eta. Lajeng RP rek balik ka imah sanggeus nangkring di warung kopi ngayunkeun senjata seukeut ka korban. Ujung-ujungna datang rombongan mengangkut kendaraan bermotor. Kurang leuwih salapan urang tuluy para pelaku dina ngayunkeun senjata seukeut samodel Arif jeung sajabana. Akibat hasil dina serangan eta dilaporkeun RP maot di tempat. Salamet luka dina leungeun kencana. Panginten sakitu anu tiasa sapiatur apunten deui aya anu saya saneungeunna. Mudah-mudahan aya manfaatna kanggo urang sadayana. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.